iyalah manusia-manusia aneh. Lamun kula jaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali emang manusia aneh. Kumaha keanehanana? Iya Karim. Manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh. Kasah ka Tuhan Syekh. Ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna. Teh dicaritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut dengan sekejap mata. Kanjeng Nabi hadir lain mimpi. Masya Allah, iya jadi cekang tuan teh itu peluk. Kanjeng Nabi ilmu geura pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah, la ilaha illallah, nu perlu syariat-syariat, nu perlu tariqah, nu perlu hakikat-hakikat, jung laksanakeun. Gusti Rasul abdi teu wani. Kunaon? Bahasa abdi makan urang Iran jalan. Sedangkan di dia makan Baghdad, beda bahasa. Ulah sieun-sieun si Kanjeng Nabi. Salangap. Diciduhan ku Kanjeng Nabi. Tuh 7 kali. Tok. Berangkat. Ngajar. Kanjeng Nabi les teu aya. Berani Tuan Syekh. Begitu berani tetapi tetap aya kakagok. Ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masya Allah lain tata aneh. Sayyidina Ali tegas 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi ngawujud. Hei Abdul Qadir, salangap deui. Salangap ciduhan deui ku Sayyidina Ali. Tuh genep kali. Pagahkeun ilmu. Tiklan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban. Kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sayyidina Ali. Bisa nyiduhan jelema anu keur cangcaya, bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang, bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun. Ciduhan ya Allah. Besi ente ku ari boga kamangmangan minta ciduh coba ge coba. Minta diciduhan. Ka Haji Pendi tuh. Asana pae harita teh. Ciduhna manjur jasa. Kotok gambar ciduhnya na pae. Para jamaah kaum muslimin, ilah ciduh. Urang mah menyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan, masya Allah. Atupan muridna diciduh dong, tuh bisa kabeh ilmu. Iya teh ciduh kiai, anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Ilah manusia aneh. Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin, aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah. Maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus, tidak diperjualbelikan khusus ahli thariqah, ngaranna kitab Gegebengan. Bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali di guru-guru thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente kadi itu coba bebeja ke Habib Lutfi. Saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab Gegebengan, katanya di Habib. Saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Itu kitab itu mau bahasa lagi bahasa Jawa. Namun diceritakan segala rupa ayat di diga. Iyalah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten ayah hiji, di sahaja nak mau dibedakan rahasia. Di Jawa ayah hiji, 2 kitab bener. Di Banten hiji, eta kede, cuman dijieun 2 kitab Gegebengan. Ente mah boga lain Gegebengan, gegebegan. Itulah para jamaah kaum muslimin. Namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh, itu nyaritakeun ruhna. Nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruh. Ruhna suci, wauh ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang, kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah. Maka ketika kumpul di dia, ia menghirup udara ma'rifat, minum air ilmu Allah. Nu dicaritakeun majalisul arif ialah tad'uka min sitah ila sitin. Oh, mau diceritakan panjang. Ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda
kula kawasiatan. Adapun selanjutnya aya Habib di Cirebon, aya Syekh Aziz, aya para habaib teh kurang aya waktu dipenta walaupun 10-20 menit. Nu paling penting adalah doana. Kula deuk ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar sisilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh, ulah neangan nu aneh ka jauh, ulah neangan memandang manusia aneh nu lain. Di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon ma'rifat, di otak urang aya kepinteran, di otak urang, di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian. Urang menceritakeun maha suci Allah subhanallah, urang mah maha kotor diri urang, kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniyat, ari niat eta ayana di kolbu. Si Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu, bersihan heula kolbu. Sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syabdul Qadir, ya Gausal Azam qalbuka baiti. Bah panjang mun dicaritakeun. Sakitu heula lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikeun murid Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, dijadikeun murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di saantero negara, sehingga di akhirat urang diajak kunyana, disyafaatan kunyana, ditulungan kunyana, dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar mauizah tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah manusia-manusia aneh. Lamun kula jaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali emang manusia aneh, manusia aneh. Kumaha keanehanana? Iya Karim. Manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh. Kasah ka Tuhan Syekh. Ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna. Teh dicaritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut. Dengan sekejap mata Kangjeng Nabi hadir lain mimpi. Masya Allah, ia jadi cekang Tuhan teh itu peluk. Kangjeng Nabi ilmu geura pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah la ilaha illallah, nu perlu syariat-syariat, nu perlu tariqah, nu perlu hakikat, jung laksanakeun. Gusti Rasul abdi teu wani kunaon? Bahasa abdi makan urang Iran jelan, sedangkan di dia makan Baghdad, beda bahasa. Ulah sieun-sieun si Kangjeng Nabi salangap diciduhan ku Kangjeng Nabi, tuh 7 kali. Hop, berangkat ngajar. Kangjeng Nabi les teu aya. Berani Tuhan Syekh. Begitu berani tetapi tetap aya kakagok. Ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masya Allah lain tata aneh. Sayyidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi ngawujud. Hei Abdul Qadir, salangap deui. Salangap ciduhan deui ku Sayyidina Ali. Tuh genep kali. Pagahkeun ilmu. Tiklan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban. Kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sayyidina Ali. Bisa nyiduhan jelema anu keur cangcaya, bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang, bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun. Ciduhan ya Allah. Besi ente ku ari boga kamangmangan menta ciduh coba ge coba. Menta diciduhan ka Haji Pendi. Tuh. Astana pae harita kene. Ciduhna manjur jasa. Kotok gambar ciduhnya na pae. Para jamaah kaum muslimin, ieu ciduh urang mah nyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan, Masya Allah. Atupan muridna diciduh adang, tuh bisa kabeh ilmu. Ieu teh ciduh kiai anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Ieulah manusia aneh. Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin, aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah.
maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli thariqah ngaranna kitab gegebengan bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabda di mana moal aya kecuali di guru-guru thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente ka ditu coba. Bebeja ka Habib Lutfi. Saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab gegebengan katanya di Habib. Saya pengen lihat buat tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Itu kitab itu mau bahasa lagi bahasa Jawa. Namun diceritakan segala rupa ayat di diga. Ialah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini di Banten ayah hiji di saat cenah kieu mau dibejakeun rahasia. Di Jawa ayah hiji 2 kitabna. Di Banten hiji eta kede cuman dijieun 2 kitab gegebengan aya ante mah boga lain gegebengan gegebegan. Itulah para jamaah kaum muslimin, namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh itu nyaritakeun ruhna nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruhna suci wauh ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah maka ketika kumpul di dia ia menghirup udara ma'rifat minum air ilmu Allah nu dicaritakeun majalisul arif ialah tadauka min sitah ila sitin mau dicaritakeun panjang ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan. Adapun selanjutnya aya Habib di Cirebon, aya Syekh Aziz, aya para habaib teh kurang aya waktu dipenta walaupun 10-20 menit nu paling penting adalah doana kula deuk ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh ulah neangan nu aneh ka jauh ulah neangan memandang manusia aneh nu lain di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon ma'rifat di otak urang aya kepinteran di otak urang di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian urang menceritakan maha suci Allah subhanallah urang mah maha kotor diri urang kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniat ari niat eta ayana di kolbu si Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu bersihan heula kolbu sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syabdul Qadir ya gausal azam galbuka baiti bah panjang mun dicaritakeun sakitu heula lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikeun murid Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dijadikeun murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di seantero negara sehingga di akhirat urang diajak kunyana disyafaatan kunyana ditulungan kunyana dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitulah ala kadar mau izah tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.